Ciem menit tika sosmed gitu mereka mah ayo orang ira bisa gitu baru udah kamarana di giliran orang aya ada reueuh ah udah lah sebelah gitu bejana sok loba nu jarajan ciwi-ciwi. Udah hayang awewe sarebeun. Ayo masuk tuh mikir, kan yang dagang sebelah. Ya emang kunaon gitu. Kan bunda mah jualan seblak, lain awewe. Sugan we gitu imah bisa rek jualan kabogo. Nah di mana aya nu jualan kabogo? Di warung ieu atuh bi karena barudak teh beuki jarajan ka dieu rame pasti. Foto si Darun tuh mereka gombalan calon indung maneh. Ah bener itu Oh atuh tempo tuh bener kurang samburkan buru anjing calon indung aing kadang aing malas siapa buru orang samburkan buru buru orang ringkus babat di eta di kampus lah. nah di base camp lu ya diinterogasi buru Derun John, kemana wae mana setara ka tempo? ayo orang mah si anjing sia maneh diam-diam sia kakolot urang Diam-diam naon ari maneh? Aya naon Ari Agung? tah si Derut ngagombalan calon ibu aku deui nanaonan coba. Ente Gung, eta si Derup datang-datang mesen kabogo. nah di mana atuh aduk anu dagang kabogo sok model Iya faktor kejombloan yang sangat abadi teh kieu. Fargung di dieu teh bejana loba ciwi-ciwi nu sok darajan jadi weh kudu rada gesit. Boy dan sugan buru we nama orang ka base camp orang ngopi bari main gaple. Coba atuh lah buruh. Bi teh jadinya jajananya. Dunia baru dak teh ngariweuh-riweuh ari jajanan. Ben buru atuh oh kedeng teh ada yang Mas Bobi kumaha didukung pokoknya mah Senario nanya, pasti aya kahayang. lain gitu pan maksud teh ke lamun misalkan anak aya cewek-cewek anu jajan mungkin ke nomorna Tupan, maneh mah aya kahayang. galak amat teh ayo kotor atuh ieu nya pokona mah kitu stok ke nomor awewe Mas nyong mangkat. Si Beben teh lila di euy. Bawa kopi di. Ka mana heula di? kamarana manu sangko di base camp tapi eueuh Si Beben. Ben. Dia aing diseuleuh deui si Ben woi itu si goblok ditarangkal Aisyah karena naon Aisyah jadi dari yuk base camp atau Milwan Base camp anyar pan ieu. Aing sorangan we. Menemukan tempat baru. bantuan atuh aduh Ada potong. Gantian ya. lah teh naon make parinah ka dieu Atupan geunaheun tiis ceulih harang panon gitu. 1.500 mai mah udah 2 batang. Aing maneh keur di alam mimpi sugan. Kurang atuh si teh 1.500 mah ikan naon? Mai-maikeun we atuh. Kelah awal-awal kamikiran udud. Sengit gadis euy.
Ah, mana mau rasaan mun. Itu tuh urang eta mah bieu. Siaman kana gadis we tuh nyaho lu si eta kos endau kacing salang bauna. Aslian ieu mah. Berako kurang kudu di sweeping heula ieu teh. Euy. Heeh ning gimana nya jangan ya interogasi non sih selidiki Sia masuk sarwana. Tapi wah, ya arah jam 12 ya mah euy. Cek aing naon? Buru urang selidiki ah. Gaskan kita gaskan. yo tuh berangkat lah kalau atuh urang turun aku mah ya ese atuh mana make udah urang can nangtung buru berangkat ah buru gas kadieu Ka mana itu? Tadi itu. Siara ka mana di? kadieu Ka mana? Tadi itu. Maneh? Ka itu. Kurang ka itu. Anjing asalieur kieu ieu teh. Hompi palayum gambreng. Wah, tuturkeun kieu. Ka mana? ke kanan Ayo bro, ayo nam. iya Poho. Let's go. Bolos ya. Bro, we. Teuing nyata itu mah pendengar awewe, tapi hayang sare geuning kitu. Hei, nakuan.